pemirsa, di dia kuring Siti Nuhayati nu jadi reporter dina berita ieu. Di poe ieu tanggal 1 Oktober 2024 aya kejadian tawuran di Pamsimas Durajaya. Tengah-tengah jalana tawuran aya polisi anu nangkep salah sahiji budak nu tawuran eta. Ieu ge aya keadaan reporter di tempat kajadianna. Di dia kuring tos katimu warga setempat anu jadi saksi. Kuring rek nanyaan warga setempat anu jadi saksi. Kunaha barudak tawuran? Urang mah duka asal usulna barudak tawuran, tapi urang mah cuman ningali barudak tawuran Naon anu jadi sebab tawuran murid? karena aya rasa emosi. Sakian berita poe ieu, selamat tinggal pemirsa.